kantong branded ciptaan. Terbang orang jangan. Raya. Buat masyarakat. Ayeuna urang naon saya ka kebon dah. Tutut. Jadi pikiran urang mah ku zaman milenial kita tong sagala meuli. Urang mangpaatkeun nu aya kebon nya. Yang geus lila oge kitu urang can pernah kebon nya. Ngama. Beneran mengpengayak. Ikutan goncing cek. Siap bantu kayak itu. Ayeuna urang nyeun heula wadahna keur ngawadahan tutut, urang ngamangpaatkeun nu aya we. Urang nyeun wadahna dina kebog kah? Apa meureun kehidupan baheula teh nya. Kantong branded ciptaan salah kadara teh kieu lur. Keur wadahan tutut tah. Ayeuna langsung daot urang kala tutut. Ada kerkas nama ulah ini beda. Nah, yuk tutut. Kita di aya dua rupa nu bisa dihakan ini ente. Nah, menurut saya sebenarnya dia tutut, menurut nah, ini menurut bisa dihakan tas dan kerkas dia. Nah, ya dua beda. Dia tutut, nu bisa dihakan. Dia mah kerkas. Bisa tengah pahit urek dia mah dan dia ada kertas nama ulas teh. Oke. Tutut lah saya tutut bentuk nak kieu gimana lain gampang gimana lain Halo teman-teman, kita lagi mencari tutut. Iya. dia belekuk. Tadi ya pokoknya. Tuh, itu terus genjot dari mana? Ada atau adanya? Sok arek nyobana. Ada
kulantaran ayeuna mah meureunana geus cukup pa bebenangan, aya menang kumarun. Wah, iya baknya tuh. Lumayan lah ayeuna mah kurang 3 kilo. Kurang bari kumah, bari jeung kukumah yang geus karorotor. Urang kumah di walungan, mang bari ngojayu, Run. Tadi di dia labuh lur. Daripada ulin ka kota tuh. Kalau cuci tangan harus pakai ini, dari kota kan pakai sabun, di sini pakai tanah liat, bagus buat kulit. Anis. Ini mengurangkan daya haus. Daya haus kumaha Ya, sangat energi. Ini minuman yang terenak dari Indonesia. Mantap. Jadian dia. Nyuwun kan. Daripada ku cocok. Atuh Ben. Jangan. Tuh goblok ah. Tuh kejar ku bang. Contoh-contoh. Pokoknya mah ada segala di kampung, anggap nanti jadian lu sudah kamu aku kalong jadi main arah wae. Duh. Let's go. Anjing. Gatal euy. Nah, ini tinggal ngalah sama Rana keur tutut men. Nah, ieu sere men. Kumaha carana ngalah sereh? Ya, langsung getep. Asia. Terus ini juga ntar lah ini mah ya yang nyerap mah ini teh sik-sik.
lantaran loba reungit balur rapi ya. Aya koneng, terus bawang bodas, bawang berem, cengek, sereh, terus laja, nya sarupaning iyalah rempah-rempah nu aya we di lemur. Kayaknya seasoning nu lainna aja seasoning. Jadi ke bumbu nu lainna palingnya biasalah uyah. Karena itu patut. Asyik. Ini kebersihan ya. Pagi-pagi. Gedenya ini kurang gede ya, harus diaturkan dulu. Bisa diaturkan, harus diaturkan ya. Kamu mau Another one. kamu mau memperhatikan Another Kalau one. kamu mau mempraktek aja di rumah, bisa. Ntar resepnya dicantumkan di kolom deskripsi. Oke, Cok. Oke. Hai. Jadi ini tuh tungguan dulu setengah ngagolak ya. Gede. Ntar itu masukin si cadotnya. Sia kebarakan wae belum. Ayo gitu tadi. Gila. buatan cincau yang bisa diremes-remes. Kumun lo gak urut gagaro kumaha. Yakin banget lah boleh seetik. Lain kejualan. Yang tadi daunnya kayak gini. Oh ya. Kalau ada daun kayak gini, ya ini bisa dibuat cincau. Ya caranya seperti ini, diremas-remas, ntar melendir. Udah melendir, ntar diamkan di tempat yang dingin seperti kulkas, freezer. Mundi ibun kan bisa bang. Bisa jadi bisa. Misalnya syarat tujuh kurang dilanjut, misalnya terus jeunan padaharan orang kampung. Masih loba kene misalnya isukan mun lanjut kurang berarti dek nyala nyenteg puyuh, nyala genyer, semua primitifnya. Nya pokoknya padaharan kampung we nu baheula lah nu ayeuna mah geus hampir terlupakan gitu. Patir aing mah nama eleh ku cimin cihuy. Bulat. Padahal di sekitar orangnya loba gitu hakaneun sebenarnya mun daek malah mah. Yang rasana wah leuwih ngeunah ka aing gitu. Oh my god. Wow. Mantap. Gurih. Follow IG aku. Hendy Oga dengan atas nama Hendy Swendi. Dan ada di kolom di bawah ini. Ini udah
jadi, itu sudah matang. Sepertinya ini harus disimpan dulu. Nah, ini enggak namanya ibaratnya langsung jadi. Harus dipendam dulu di freezer. Ya, kurang ieu geus asak, tingali geus saat, tingali bro. Ieu geus saat ieu, geus nyerep ieu mah. Ade ayeuna tinggal urang nyieun semat keur ngacrokanana. Dinu awi we heuh. Nah, ya, sak. Panas teh. Cokot. Nah, kali lur. Mantap juga, nyerap. Good job. Panitik. Ya, deket ini itunya. Segituin tuh, ya. Nemerenan sakitu di urang nya tayeu teh sebenarnya dahareun legend. Kolot baheula nya barudak baheula emang paling resep pisan jeung kanu tutut jeung enak mah jarang pisan sok kan nya. Jarang lah manggihan padaharan nu kieu. Sebenarnya di sekitar urang loba gitu. Nah, lobana pan naon gitu ngarandalkeun meuli anu mah dahareun nu modern nya. Modern Cenin Cihuy nu kayak itu padahal di sekitar urang loba. Anu marina ieu gitu. Namun misalnya konten ieu alus, urang medek dituluykeun meureunana isukan urang nyentek puyuhnya. Pokokna mah nya padahar nu disuna lah nu tradisional nu geus arareueuh. Urang dek di ieu deui lah. Naon disebutna teh? Ya cah, nu mulai kitu lah.